Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah li bi ma'rifatil ilmi wa sahilni abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Faslun utawi iki pasal sawiji an najasati utawi pira-pira najis iku salah sun telu. Mugaladatun sawiji najis kang den bangetaken hukumane wa mukhaffafatun lan najis kang den entengaken hukumane wa mutawasitatun lan najis kang nengah-nengah hukumane. Al mughaladatu utawi najis kang den bangetaken hukumane iku najasatul kalbi, najis asu, wal khinjiri lan najis celeng, wa far'i ahadihima lan najis anak salah sahijine ieu kalbi lan khinjir. Faslun nartosna riaya pasal saja bade meretelakeun kana sapirang-pirang najis. An najasati ari sapirang-pirang najis salah suneta ya tilu. Mughaladotun kahiji nyaeta najis mughaladoh, najis anu dibangetkeun hukumanana. Wa muwaffaffatun sareng kadua nyaeta najis muwaffafah, nyaeta najis anu dientengkeun hukumanana. Wa mutawasitatun sareng katilu najis mutawasitoh, nyaeta najis anu nengah-nengah hukumanana. Al mughaladatu ari najis anu dibangetkeun hukumanana najasatul kalbi eta najis asu, wal khinjiri sareng najis celeng, wa pariha dihima sareng najis salah sajine budakna ieu kalbi sareng khinjir. Tegesna najis teh dibagi kana tilu. Hiji najis anu dibangetkeun hukumanna, dua najis anu dientengkeun hukumanna, tilu najis anu pertengahan hukumanna. Ari najis anu dibangetkeun hukumanana teh najis naon? Nyaeta najis asu jeung najis celeng, jeung anak salah sahijina ieu asu jeung celeng. Wal muhaffafatu salan utawi najis kang den entengakeun hukumane iku baulu sobiyyi uyuhe bocah lanang, alladzi lam yat'am kang ora mangan ieu sila sobi goira labani ing liyane puhan. Walam ya blug lan ora tumeka ieu si sobi al haulaini ing umur 2 taun. Wal muwaffafatu sareng ari najis anu dientengkeun hukumanana baulu sobiyyi eta caikihna budak leutik alladzi lam yat'am anu acan ngadahar ieu si budak leutik teh goira labani kana salian ti cai susu. Walam yablug sareng moal datang ka ieu si budak lalaki teh naon al haulaini itu umur 2 tahun. Tegesna najis muwaffafah teh nyaeta caikiihna budak lalaki can ngadaharna naon lian ti cai susu indungna jeung can nepi umur 2 tahun. Wal mutawasitatu lan utawi najis kang nengah-nengah hukumane iku sairun najasati sakakarine pira-pira najis. Wal mutawasitatu sareng ari najis anu nengah-nengah hukumana sairun najasati eta sakakarina eta satuluy-tuluyna sapirang-pirang najis. Tegesna ari ngaran najis mutawasitoh teh nyaeta salian ti najis mughaladoh jeung salian ti najis muwaffafah. Berarti salian ti najis anu dibangetkeun hukumanna jeung najis anu nengah-nengah jeung najis anu pertengahan hukumanna jeung najis salian ti duaan eta berarti kaasup kana najis mutawasitoh.